Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jelema sare, kadua jelema gelo. Urang cek urang dia ya kaasup kana nomor sabariji, naha kaasup kana golongan nu kahiji atanapi golongan nu kadua. Kehulan encan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sieun disebut jelema gelo mah nya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu li biha babar ridha wa taisir wa taglaku biha nibab syarri wa ta'sir wa takunu li biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birikatir rahmati ra'fati summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Hadratul Mukarram, pengatur waktu, pembawa acara nu kusim kuring dipika hormat. Hadratul Mukarram, para alimil ulama, para kiai, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas, kesepuhan oge kesepuhan urang sadayana nu parantos ngantunkeun, mudah-mudahan di lebat kuburna masing aya dina rahmat sinareng maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Oge para alimil ulama, para kiai nu sepuh nu anom nu teu tiasa kusim kuring diwincik diwiji-wiji, dihitung satu persatu, diwang-wang saurang-saurang, tapi insyaallah teu ngirangan rasa hormat sinareng takdim sim kuring ka mantena. Urang doakeun guru-guru urang sadayana masing dipanjang punjungkeun yuswana, amin. Ditambih-tambih kabarokahan ilmuna, amin. Ditambih-tambih kebarokahan rezekina, amin. Hadratul Mukarram, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas anu kusim kuring dipika hormat, pamugi ku Allah dimuliakeun aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan. Kuping tadi Pak Kadus anom kenehnya kadus lagi. Mudah-mudahan aparatur pemerintah urang sadayana dijantenkeun jalmi anu soleh, amin. Dijantenkeun jalmi nu amanah, amin. Nu nyaaheun ka urang, amin ya Allah ya Rabbal. Oge para panitia penyelenggara PHBI perayaan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan
harta-harti tanagi sinareng emutan anu dikorbankeun kana ieu acara ngalangkungan panitia penyelenggara mudah-mudahan masing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda nu hadir dina ieu tempat niat di bumi ka ieu tempat sejang ngilangkeun kabodohan ngadatangkeun kapinteran. Mudah-mudahan urang sadayana niat di bumi ka ieu tempat sejak tolabul ilmi maulid nabi wih ka bumi urang sadayana masing tiasa angkat ka tanah suci amin. Masing tiasa ngalaksanakeun umroh sinareng bunga haji amin. Masing tiasa ibadah ka kota Mekah, tawaf ngurilingan Ka'bah, sya'i baina Safa wal Marwah, jalan-jalan ke kota Jeddah, balik ke kampung amin Cikaung, masing kabeli sawah amin, kajian imah nu megah, kabeli mobil nu mewah. Mugi-mugi si ece salakina sing loba duit kertas amin, di dapur sing loba beas amin, dina beheungna sing rib-rib ku kongkorong tina emas, dina celina masing guntal gantel anting tina emas, pikiran cerdas ditinggalian bengra salaki bobogaana heuras ya robbal. Mending heuras mending leuleus. Wah heuras wae teu bisa dicalana. Mending leuleusnya moal jadi budak. Mending heuras sakapeung leuleus sakapeung. Narju rahmataka wa nasya azabaka ya qadimal ihsan bimautana ya Allah bimauti husnil khatimah amin ya Allah ya Rabbal. Tong ageng tanya ada sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin anu kusim kuring dipika hormat. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana tiasa hadir dina ieu tempat sejak tolabul ilmi nyaeta peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu tempat teh masih dicatet ku Allah Subhanahu wa taala janten hiji ganjaran anu dicatet ieu ganjaran teh sehingga ku ieu ganjaran urang sadayana bahagia di dunia bahagia di akhirat amin. Sadacana sim kuring brung tatalung ngabangun caturang rakata sinareng carita nu 48 tali dina ieu acara langkung ti payun paralun malum nu kasuhun meninggalih nu dipamrih cukup lumur jembar pangasema dina ieu waktos sim kuring saleres nama rada rarisin gitu. Naon margina dipelong ku ibu-ibu, dipelong ku bapak-bapak, sim kuring sorangan dipelong ku lobaan era. Namun bingung na ibu ge. Ieu teh nu ngobrol di hareup teh saha maksudnya. Tos uninga ka sim kuring. Bapak tos uninga. Sami atunya. Supados langkung akrab gitu kan ya. Orang Sunda mah leres urang kenalan heula wios. Teu pararugu ngobrol jeung jelema nu teu wauh pan nya. Beuting teroris. Nepangkeun nami sim kuring ku nami ti sepuh teh meunang ngabubur koneng, ngabubur beureum, ngabubur hejo, ngabubur hideung. Ti kolot teh nami teh Jian Nana Nur Palah. Sajana Jian Nana Nur Palah. Ngan ceuk guru didoakeun maneh mah jang euy jadi nu balik. Ngaran teh ganti jadi Ceng Palah. Sim kuring asli di Jijati Kadupandak. Ngan paduli teuing Jian Nana Nur Palah, paduli teuing Ceng Palah da teu jadi duit. Da sim kuring mah di Jijati ka dieu teh neangan doa jurig.
lain kana duit. Nah, ari ibu-ibu ngaosna urang sersan pro. Naon cenah sersan pro? Serius, santai, produktif. Terus serius, santai, tapi balik mawa ilmu nu manfaat, nu disebut produktif. Ari geus meunang doa mah meureunana balik teh ka Cijati meunang amal. Lain orang dia ku matre sadayana pangarsa teu hayang nyanung orang dia. Ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah sim kuring bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah nu teu aya hinggana urang sadayana tiasa silaturahmi. Mudah-mudahan kuladang silaturahmi urang sadayana masih dipanjangkeun yuswa amin. Haroyong orang dia paranjang yuswa amin, mudah-mudahan sing paranjang yuswa. Batur geus maot maneh ku kulentengan sarangan. Allah karim. Mending serius ya teh mending bari seri. Bari seri. Ari seri wae moal urang ngaji. Yakin para wargi sadayana kuladang matolabul ilmi matak saur Kangjeng Nabi pang abdolna ibadah teh tolabul ilmi. Naon sababna? Sabab dina tolabul ilmi mah aya amal perbuatan hade nu kumpul. Mana di antawisna hiji silaturahmi. Leres. Mana ibu bapak ya jeung tatangga ngeureut cili kuring ya sabelah pangduanana tatangga aya teu nu kukelentengan unggal poe silaturahmi trok assalamualaikum silaturahmi euy aya teu bapak imah tuh kelenteng sadekaen Assalamualaikum paling oge tak keureut cili abdi lain dibuka ditutupan awas euy sia teh mah pinjam duit. Leres tuh. Nya tong boroning nu jauh nu deukeut oge nya. Hese rek silaturahmi leres tuh. Dah, tapi kuladang matolabul ilmi urang sadayana cumpon urang tiasa silaturahim dina ieu tempat nyariung bari ngopi-ngopi dah. Nyuwun ka mana wae Kang, teu kan? Euceuk ari euceuk ka mana wae teu beuki goreng patut itu. Leres teu Bu? Teu kaos urang tiasa silaturahmi sok sanajan ibu-ibu mah loba dina acara talabul ilmi. Ngan ganeng. Bang ngobrol, sagala diobrol. Cenah kamari euy mane geus dibayar can cenah we ka Bang Emok. Kaliwat. Aya bapak-bapak saalin seueur ya alhamdulillah. Repeh jempling malolor. Apunten sim kuring panginten nyariosa kasar da terang berorang Cijati nya kadupanak daerah kitu. Da sim kuring mah pan malu kasar. Malu halus mah jurig bener. Nya. Gitu. Urang biasa silaturahim Pak sareng tatangga nu jauh nu angan nu deukeut urang biasa berwajah sasalaman. Leres teu? Ku sababna urang sasalaman silaturahmi jeung tatangga nu jauh nu deukeut maka yakin tanzilur rahman Allah bakal nurunkeun rahmat kana ieu riungan ku sabab orang dieu silaturahmi ararakur. Leres? Bisi pan aya nu can akur geus 5 poe teu akur-akur gara-gara beda pilihan, gara-gara main bola, gara-gara Bang Emok, siok gara-gara teu mayar jadi aing ketempuhan. Oh, leres teh. Ngaku cenah heueuh. Eta teh da aya di dieu teh. Anu nang munyar teh teh. Jalmina teh nu nang munyar teh. Mun lalaki nu nangkep tuur teh. Ya Allah ya Rabbana. Maka kuladang silaturahmi
tanzilur rahman, Allah bakal nurunkeun rahmat ka orang dia, maka yakin orang dia bakal kenging keutamaan silaturahmi, hiji panjang yuswa, kedua berkah milik sinaran rezeki. Leres. Mana di antara berkah milik jeung rezeki ieu? Katuangan ieu sakitu seueurna. Apan meureun ieu teh antusias para wargi sadayana nyana katuangan. Aya nu mawa opah, aya nu mawa kue, aya nu nyanak cai, aya nu mawa kue cincin, kue ali, aya nu mawa sagala rupa kopi. Maka dina ieu waktos katuan ku ibu sodako anu pangutama-utamana nyaeta dina acara tolabul ilmi. Eta opat urang euy ku si akang itu tinggal di dahar. Eta euy kue urang ku si akang itu di dahar leres teu? Teu karasa urang di dieu keur patukeun rezeki. Leres Pak? Sok poe-poe biasa urang sok teu patukeun rezeki. Ceuk boga naon euy? Boga opat tah, urang boga kue ali, asap kan. Neh, nu aya ge disumputkeun awas sia teh sok beak kolok sumut sia teh. Bener tuh. Tapi ku sababna urang tolabul ilmi teu karasa sok sanajan opak liat nya digagelane ku aki-aki. Leres tuh. Alhamdulillah barokah tolabul ilmi nyaeta maulid. Alhamdulillah. Duh masya Allah kan urang tepan silaturahmi jeung tatangga jeung baraya sadayana. Mudah-mudahan atuh urang sadayana teh kumpul di dieu teh lain ngan saukur di dunia tapi parat di akhirat kumpul dina surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolabul ilmi sedekah ieu ladang pangajian. Kang ulah sampai ka ngawadul di papangul ngabohong di gogotok dina ieu waktos urang sadayana memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon atuh nu kurang kedah dikaji, naon atuh nu kurang kedah diaos perayaan maulid Nabi supaya jadi iktibar ka urang, naon anu kurang kedah dilaksanakeun. Hiji Kang dina ieu waktu simkuring bade ngenalkeun saha ari Kangjeng Nabi. Bu, ari Kangjeng Nabi teh namina saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi ramana saha? Ramana saha? Saha dikalah nanya deui. Abdullah ibuna saha? Dilahirkeunana di mana? Di Cikaung, di Mekah. Urang barang hakan wae. Nya sokan tenang we tenang tunu pespol ku udun. Nah kurang kene masih kene nunutan kikiran tinyu kopi Kang gratis ieu lah masih kene tunu aurkeun teh kopi teh kana panon atuh. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramana Raden Abdullah ibuna Siti dilahirkeunana di kota dinten naon jam sabaraha? Jam 10 cenah tinggal nyali nuhun asale ngajawab oh cenah kebae lah sale teu meunang asa jam sabaraha deuleu eta jam sabaraha ikhtilaf kaul aya nu nyarioskeun subuh tabuh 5 Kangjeng Nabi dilahirkeun. Oh jadi Kangjeng Nabi teh dilahirkeun teh tabuh 5 terang ayeuna mah lada ngaji tah terang lahirna Kangjeng Nabi tabuh 5 ti kamari mah teu terang. Oh pantasan. Leres. Alhamdulillah sakitu we ngaji masalah itu penting kabawa balik. Oh Kangjeng Nabi ramana Raden Abdullah
ibuna Siti Aminah dilahirkeunana di kota Mekah Tabu 5 dari ngaos atuh di dieu teh pan meureunna gudangna ilmu parajengan hungkul terus teh aya pondok pesantren aya urang ngobrol we urang nu penting ngobrol urang aya manfaat. Nah tabu sabari teh oh namanya teraskeun siap sajam siap 2 jam 3 jam 4 jam ieu teh ngulem ngontrak euy ngarontrak urang teh beuneuy geus kembali hiji Bu pertarosan mana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Allah subhanahu wa ta'ala diutus ke alam dunia. Kangjeng Nabi teh jalmi. Pak, Kangjeng Nabi teh jalmi. Sapertos urang. Kunaon sababna Kangjeng Nabi jalmi ku Allah diutus? Sabab sasaranana urang oge jalmi. Cenah teu percaya Kangjeng Rasul jalmi, buktikeun ari Kangjeng Nabi sok tuang tara. Kangjeng Nabi kan sok tuang tara. Masuk. Ari urang sok tuang. Masuk. Ngan bentenna saalit. Urang mah tuangna ai Kangjeng Nabi mah tuangna saalit, ari urang mah saalit-saalit tuang. Lain saalit atau gitu ngeloba meureun bedana teh we. Terus ari Kangjeng Nabi sokeut. Sok ai urang. Heukeur cenah ge kopi. Ngan bentenna Kangjeng Rasul mah saalit eutna, urang mah saalit-saalit eut. Berarti mineng meureun Kang. Kangjeng Rasul sok bobok tara. Urang osok ngan bentenna Kangjeng Rasul mah saalit bobokna, urang mah saalit-saalit kebluk atuh. Ya Allah ya. Nya Kang, Rasul teh jalmi. Rasul sok meludah nyiduh tara. Hah? Osok tara. Ari urang sok nyiduh ngan bentenna ciduh Rasul mah obat, ciduh urang mah hangit. Ngerti kan? Lah cenah teu percaya ciduh Rasul obat. Buktoskeun pas Kangjeng Rasul hijrah di Mekah ka Madinah, Rasul nyimpang heula di guha nu namina Guha Sur. Di dinya Kangjeng Rasul sareng Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nyumput sareng Rasul di Guha Sur. Tah Pak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampeana kacetot langir. Dugikeun eta sampean Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hejo hideung dugikeun ka ranai-ranaina oge tika hararejo bareu haralideung. Naon sababna? Sabab kacetot langir. Matak di dieu lamun aya jalmi nu beungeut rada hejo hari kacetot langir. Oh orang teh kacetot langir euy lain atuh mah hideung we. Pas tos kitu kumaha saur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah simkuring kacetot langir. Saur Rasul, mana nu kacetot langir? Pas ditinggalikeun sampean anak Sayyidina Abu Bakar kacetot langir, maka saur Kangjeng Rasul ditinggal bismillahirrahmanirrahim. Wah, diciduhan eta sampean Abu Bakar ku Rasul, maka dalam seketika 1 detik 1 menit langsung eta sampeana damang deui termasuk raraina biasa deui bercahaya. Dibuktikan survei membuktikan bahwa ciduh Rasul obat, ciduh urang hangit. Leres teu? Pak bojo bapak geulis teu? Goreng cenah tah. Aduh aing udah mana ieu pamajikanna. Meskipun aya gelis, aya istri nu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina ditilip digigir lengit gitu bang seueur enjang gadona mah sapotong mun hiji mah ngagorolong.
halis na ngajaran paek pokona mah bodina ceplok dawet Kang tek deng pokona tapi Kang yakin da ciduhna mah hangit beres tuh cobaan bapak ciduhan ke pamajikan hudang sare ciduhan wes sok hangit meskipun gelis anger ciduhna mah berarti Rasul teh jalmi tapi Rasul basarun la kal basari Rasul jalmi tapi sanes jalmi biasa urang mah jalmi biasa tapi Rasul mah jalmi anu luar biasa uninga aya nama urang teh bahwa Rasul teh jalmi ajengan simkuring bade narocek orang Cikaung kunaon sababna atuh dina ieu waktos urang Cikaung make kararungkul memperingati Maulid Nabi pan Rasul teh jalmi luar biasa nama ke diperingati sabab urang memperingati Rasul teh sabab Rasul ngagaduhan seueur jasa kang urang mana diantawisna jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu jasa Rasul diantawisna dina kitab Kasful Ghaib diterangkeun bahwa puak satu acan aya alam dunya ieu Kangjeng Rasul nur Kangjeng Rasul ku Allah diutus ka alam dunya saur Allah nur Rasulullah anjeun turun ke alam dunya tingali alam dunya mangka kuring bakal nyieun Nabi Adam jeung incu anak Adam teh tina naon anu ku anjeun ditingali di alam dunya kartos jelas deh mangka Rasul nurna ieu teh acan janten Rasul nurna Kangjeng Rasul turun ke alam dunya ra'ayatu min arbaati ajnasin Rasul ningal 4 jenis di alam dunya hiji Rasul pepenak sareng cai saur Rasul man anta saha anjeun ceuk cai anak maun kuring cai keur naon anjeun cai ceuk Rasul ceuk cai kuring keur ngarasakeun kamahabesaran kagagahan Allah anu dititipkeun ka kami cai gagah teu Pak gagah teu mana buktina cai nu gagah tsunami Aceh 1 kota Aceh Pak digenang ku gelombang air laut ku disebut tsunami gagah teu cai bejana orang Cikaung ge kamari anu kebanjiran tuh berarti cai teh gagah laras teu Masya Allah cai teh gagah tapi cek Kangjeng Rasul cai anjeun tong sok adigung rubak irung ame prak rubak tatak tarik tumuk gede waduh tong sombong tong asa aing uyah kidul tong sok aing asa pangpang seta anjeun bakal eleh ku umat kami engke di alam dunya cek Rasul mana buktina cai kurang eleh urang lamun erek lamun haus anu diinum cai atawa seuneu mubalik lamun haus nu diinum cai ta seuneu cai tuh bismillahirrahmanirrahim eleh cai ku kuring oh terus cai eleh kan eleh ongkoh cai teh gagah tapi ku jalmi mah umat Rasul ayeuna urang teh anu pararetot kieu eleh cai ku urang terus lamun urang rek naheur cai geus aya langsengna nu diasupkeun kana langseng cai tataneuh cai eleh tak kurang cai diduru dipanaskeun diinum dipake mani urang beres Masya Allah hiji Rasul pepenak sareng naon cai hiji Rasul pepenak sareng cai nu kadua Rasul pepenak sareng anak narun anjeun saha anak narun ceuk seuneu kuring teh seuneu cek Rasul keur naon anjeun seuneu kuring keur ngarasakeun kamahabesaran kagagahan Allah nu dititipkeun ka kami seuneu gagah teu Kang
ulah bermain api maka api akan membakarmu. Betul. Matak sok aya api cemburu. Waduh. Seuneu gagah bukti nakang kamari itu di Sulawesi ada satu kampung hutan leuweungna beak ku seuneu kabakaran hutan. Beak eta hutan ku seuneu. Anyar keneh di Cijati Kadupanak aya pasantren anu naon kahuruan beak eta pasantren eta kobong ku seuneu beak. Seuneu bisa ngancurkeun bangunan anu dibangun sabulan 2 bulan 3 bulan bahkan satahun eta bangunan dibangun ku seuneu maka beak saja oge. Terus eta gagah seuneu tapi cek Rasul anjeun tong sombong seuneu engke anjeun bakal eleh ku umat Rasul. Mana buktina? Urang rek karoko dicekeskeun bensin tina bensin nu kaluar seuneu apa cai seuneu eleh tak urang bensin bener teu bensin ku aki-aki dipesakan seuneu eta dipesakan bener teu di bawah modal di bawah kiih di bawah mani bener bensin seuneu eleh ku urang ku umat naros dua teraskeun nu katilu Rasul pepenak sareng naon anak rihun kuring angin keur naon anjeun cek Rasul angin kuring keur ngarasakeun kamahabesaran kagagahan Allah nu dititipkeun ka kami angin. Kang angin gagah tuh gagah buktina mana angin gagah sakampung beak kamari ku angin puting beliung disebut cek orang dia angin beger bener tuh wah beak anginnya imah tiga ngapung ku angin bener. Astagfirullahaladzim eta angin gagah iya tapi cek Rasul anjeun bakal eleh ku umat kami engke mana buktina urang angin eleh ku urang kang mana buktina nalika urang panas dicetrekeun kipas angin nu kaluar tina kipas angin tah seuneu angin nerte lamun urang numpak mobil dina mobil urang kapanasan maka dicetrekeun aya nu ngaranna AC dina AC nu kaluar angin tah seuneu berarti angin eleh urang eleh umat Rasul teh gagah tah angin oge eleh urang hiji Rasul pepenak sareng cai dua Rasul pepenak sareng taneuh tilu non seuneu tilu Rasul pepenak sareng angin kaopat Rasul pepenak sareng anak ardun kuring bumi kang bentena bumi mah teu sombong bumi mah teu sombong teu sapertos seuneu teu sapertos angin teu sapertos cai mangka dibuletkeun cek Allah kuring rek ngadamel Nabi Adam termasuk urang ieu incu anak Adam teh rek diciptakeun ku opat unsur anu ditemukeun ku Rasul nyaeta angin cai bumi taneuh seun tah urang teh diciptakeun tina angin tina seuneu tina bumi tina cai tina angin mana buktina kang urang buktikeun niti bukti mapai fakta bukti nu jadi ciri fakta bebeja urang buktikeun bubuk roti dina mata mana tah ainuhu minal ma'i soca urang ku Allah diciptakeun tina cai anu kenging pernah Kangjeng Nabi teh mana buktina awewe lamun dicarekan ku salakina atawa teu dibere uang belanja maka awewe mewe nu kaluar tina panon cai tah seuneu ngerti berarti panon ku Allah diciptakeun tina cai bener teh kan oh bener nyoy panon urang teh tina cai awewe gogoakan guguringan lewe dicarekan ku salakina tika balik kami tohana kaluar tina panonna cai naon
cai panon sabab panon diciptakeun ku Allah tina cai budak rek sakola ngagoreng ceurik tika ngucur cai panonna nu kaluar tina panon cai tasena cai ku sabab panon ku Allah diciptakeun tina cai cenah aja nganda kuring mah cenah dina irung kaluar ge cai eta mah lain cai panon leho jadi cenah tina ceulik eta mah conge atuh cenah tina bujur usian eta mah ya Allah ya Allah ya Rabbana Karim jadi panon urang ku Allah diciptakeun tina cai hiji masih fokus sok teraskeun gara-gara mana dibagi cangkero ya jadi ningalikeun sangu balik mah teu ditingalikeun sok bereskeun lah kan da masing digenggeureukeun hayu heuning ngalian sangu bisi teu kabagian aing cenah aing kudunan panggedena cenah kabagian teu sok bereskeun lah perkejoan berbetengan sok nah gitu tuh si ibi itu tuh geus melong we teh kabagian nah eta tuh nu itu ai lalaki mah sok aya kang teh sok curang lalaki mah naon hiji dikarieun teu cenah ieu murang kali abdi cenah bobot cenah kabagian balik pisan heukeum bae da arudunan ieu aya nu udunan ya aya nu teu udunan aya nu mawa keamanan aya nu teu barang bawa pisan aya adon ngaberang dah reukeum bae ceuk anu teu mawa pisan teh pan kieu ieu teh alasana teh heuy atuh meureun lamun kabeh barang bawa rek saha ngadahar sedangkeun lamun eueuh nu ngadahar meureun mubazir lamun mubazir innaka minal mubazirina kanu min aqimin ikhwani syaitan sedangkeun lamun urang ngabubazirkeun kadaharan eta teh babaturan setan mata kuring mah teu barang bawa rek ngadaharan bisa we jurig alasan eta teh aya dan teu barang bawa teh nu nangkep tuur teh hampura nu nangkep tuurah mun ibu-ibu mah nu nyarane eta teh bingung ya Allah ya Rabbana tos Pak tos dibagikeun sadayana panitia kembali panitia mah teu kabagian asal ieu we ibu-ibu sok ngamak ibu-ibu dari geus kabagian mah sok baralik teh bae didoakeun balik masing mawa dosa jalma anu aya di dieu kabeh amin ganong tadosa kuring ti Cijati we loba kerancatan ya Allah ya Rabbana Karim nu kadua naon ieu cepil urang ku Allah diciptakeun tina seuneu mana buktina kang cepil urang diciptakeun ku Allah tina seuneu buktina lamun akang diomongkeun ku batur nu panas bujur ta ceuli bahwa keur kieu cicing tang ketika panas ceuli dah ieu saha nu ngomongkeun dewek euy bener teh sok panas tara ceuli urang sok panas naon sababna sabab ceuli urang diciptakeun ku Allah tina geura sok ibu-ibu salakina ceulina goengkeun beureum moal asap teu ruhai teu ruhai naon sababna sabab ceuli urang ku Allah diciptakeun tina bener nya euy ayeuna kapangi terus teh Kang aya dina kitab Kasbul Ghaib nu katilu naon anfuhu irung
pangamun atau cek bahasa lemes namanya hidung urang ku Allah diciptakeun tina angin. Mana buktina irung urang diciptakeun ku Allah tina angin nalika aya jelema nu hitut beletuk we hitut-hitutna merek tarik atawa laun ka ameuna ku irung takujun salang-sang teh anu hitut bau naon edas teh hangit ieu ka ameuna ku irung takubujur ku irung naon sababna sabab irung urang diciptakeun ku Allah tina angin keur salat urang Allahu Akbar ari salat urang teh pan hayang dihusu-husu bener sok sanajan urang teh bisa husu dina salat terus dihusu-husu Allahu Akbar tatana ngagoreng asin pedang Astagfirullah inni wajjahtu wajhiya lillazi bener tuh pantingnya ini wajah wajhiya seungit kan itu jadi salah naon sababna sabab irung urang ku Allah diciptakeun tina angin leres Masya Allah jeung eta irung urangnya beda ku Allah dibere keistimewaan eta ningalikeun leres teh ngame nanaon beda ngame goreng cau beda tuh beda kaame dia oh iya mah euy goreng cau ngame goreng pedang beda tuh beda wah iya mah goreng pedang bener tuh jeung teu sarua eta pangame urang eta ka kawasan Gusti bener ya Allah ya Rabbana Karim ya Allah eta nu kaopat Allah nyiptakeun naon lamai urang tina taneuh mana buktina taneuh kang mah tara sombong tara ngamek taneuh ditincak ku jelema tukang salat ngamek teu kudu tara salat ngamek teu lamun taneuh kang ditincak ku jelema tara salat gebrorek mah bener taneuh marek ditincak ku jelema tukang ibadah ku jelema tukang jinah ku jelema tukang bobok tukang tarok anger taneuh mah kang teu dendam mana buktina berarti taneuh mah asup kana sagala rupa contoh mana atuh bibir urang diciptakeun tina taneuh buktina diasupan rokok jarum coklat dikenyot super Samsung Repil dikenyot berarti bibir urang makhluk omnivora pemakan semuanya sampai di dahar cau tales bubur sangu kejo hasem terus tekan teu olo-olo alamai urang naon sababna sabab lamai urang diciptakeun ku Allah tina taneuh ari taneuh mah tara olo-olo jeung taneuh mah tara dendam kang berarti jadi na urang teh ku sabab aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi berarti kang urang memperingati maulid Nabi teh urang teh ngahatur nuhun pikeun ka Kangjeng Nabi laulaka lamah laktul aplak lamun mah kami teu nyiptakeun anjeun Muhammad maka orang Cikaung oge moal aya ku sabab aya orang Cikaung sabab Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi matak aya ayeuna aliran nu ngabid'ah-bid'ahkeun muludan aya teu Kang aya ngamari di abdi di ditu Jati kadupanak belah ditu aya bid'ah muludan mah Rajaban bid'ah Muharraman bid'ah eueuh ti nabina ge ditu ngomongnya bid'ah ari HP pang badagna bener teu Kang motor pang alusna mobil pang alusna di zaman Nabi aya teu HP berarti bid'ah di zaman Nabi aya teu motor
Berarti bidah tah. Lamun mereka beberik zaman Nabi berarti tong sok make HP. Tong sok make motor ganti tah motor teh ku onta beuring. Bener teh kan? Ayo bidah pun bieu bidah itu bidah Aisyah. TV panggedena laras teh kan? Berarti lamun mereka bidah-bidahkeun tong sok make HP, tong sok make mobil, tong sok make motor da zaman Nabi mah. Motor aya ge onta tuh euli ti Arab onta. Sok pesawat udah kanya. Aya teu para sahabat kadengikeun mesti paket HP. Teu aya, bener teu? Oh sok iya. Urang maulid Nabi teh sejak cinta ka Kangjeng Nabi, sabab aya Kangjeng Nabi, syariat Kangjeng Nabi urang teh didamel ku Allah, tapi ka aya jadi orang dia orang Cikaung ieu teh karena Kangjeng Nabi. Alhamdulillah, masya Allah, kusabab urang ieu ladang Kangjeng Nabi urang sadayana tiasa babarayaan. Terus teh Kang, urang saturunan Nabi Adam alaihissalam Kang matak lamun urang saturunan tong sok pasea. Leres teh pan kaluarna ge ti dinya-dinya keneh meureun. Pas rek pasea jeung batur teh pan maneh teh dulur urang. Leres teh kan? Lamun urang rek neungel batur, lamun urang rek ngintreuk batur, lamun urang rek ngomongkeun batur, lamun urang rek nyeri batur, urang introspeksi kana diri urang pan ieu teh dulur urang meureun saturunan Nabi Adam leres kan? Lamun batur disintreuk nyeri teu. Urang disintreuk nyeri teu. Urang lamun urang rek nyonyok batur urang ditonyok nyeri teu. Lamun urang nyeri ku batur ditonyok tong sok nyonyok batur. Naon sababna? Da urang ge nyeri lamun ditonyok ku batur, piraku sadulur pasea. Bener? Da urang teh turunan Nabi naon? Waduh, MC ya turunan Nabi. Nabi naon? Nabi Adam pangaresan. Nya. Aya di dia turunan Firaun. Ya Allah ya Rabbana Karim. Ya Allah. Maka urang sadayana kudu syukuran ka Allah ku ngalaksanakeun thalabul ilmi. Urang cinta ka Kangjeng Nabi ka? Cinta. Urang sasarengan heula maca sholawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Nabi Makassar, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Mangga sarang ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, sholawatullah. Anta samsun, anta nurun, anta iksiru wa goli, anta misbah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, sholawatullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib sholawat.
Allahumma sholli wa sallim barik kusabab urang cinta ka Kangjeng Nabi maka urang sadayana kudu ngalaksanakeun sagala rupa anu diparentah ku Kangjeng Nabi. Balikeun deui ari Kangjeng Nabi diutus ku Allah naon? Buistu li utammima makarimal akhlak. Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia ieu teh kanggo nyampurnakeun lada ngaji orang Cikaung kudu seperti Kangjeng Nabi mana anu kurang kudu diterapkeun akhlak ye ibu-ibu kupingkeun ulah sampai ka urang ngaji unggal poe unggal minggu ngaji unggal detik unggal bulan pengajian muludan rajaban muharaman hayo-hayoan tapi kasalaki anger nyegang paras teu tah cenah we yo mah ibu-ibu balik pengajian ke adat-adatan pantau blung-blung kucing ka jero imah hayam ka jero imah popoean candi gaitan ai bapak sia sok itu teraka salaku sok teraka astagfirullahaladzim sakali ibu nyebat bapak sia asalaki laknatul malaikat dilaknat ke malaikat aduh osok tarabu astagfirullahaladzim pasok itu teh mana salah pamajikan bapak teh sakali deui lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi ngaku cinta ka Kangjeng Nabi tapi ibu teu memperbaiki akhlak asalaki berarti dusta modal dusta ka cinta bohong kan ya Allah ya Rabbana pamajikan salah kasalaki pamajikan eta bu kasalaki teh sing bener nyebat kasalaki teh aa osok tara bebeb atuh sayang osok tara cinta ya Allah ya Rabbana korek cinta ka Kangjeng Nabi tapi teu kitu-kitu aja kumaha itu sakali deui lamun pamajikan bapak ka bapak nyebut bapak sia maka yakin keteranganna jelas dina kitab Uqudul Ijen dijelaskeun maka laknatul malaikat dilaknat ku malaikat ku sabab teu adab kana jadi salah ya Allah ya Rabbana Karim hengke hengke heula atuh ieu mah hiji-hiji ini tiga protes oi jam sabaraha teh teraskeun polak gitu deh kayak bagian laki bu tenang aduh aing sieun balik euy ya Allah ya Rabbana Karim iya bu meskipun ibu tukang tahajud meskipun ibu tukang sholat duha sholat tasbih sholat istikharah sholat taubat maca sholawat kana kaliwat ka Kangjeng Nabi tasbih tahmid takbir ka Kangjeng Nabi maca sholawat tapi ibu bahasa nganyerikeun ka salaki maka sadayana amal ibadah ibu dipasikeun ka salaki laknatul malaikat ibu dilaknat ku malaikat Allah oke heula ya pos dibagi BLT 5.000 aing
rek balik cenah heuji ka bawa dosa kabeh ieu. Ida nadorka asorotka nalika salaki netep kana wajah ibu mangka wajib ibu netep kana wajah salaki ku senyuman. Lamun ku salaki ditetep hei ibu kamu apa sih ya neuleuh lamun suka karek papa. Laknatul malaikat dilaknat ku malaikat. Aduh aing setiap lengkah setiap jujukutan setiap babatuan anu ditinca ku ibu ku sabab nganyerikeun salaki maka eta jukutan batu teh sadayana ngalaknat ka ibu. Jadi lamun hayang menang ganjaran ditetep ku salaki teh mangga bapak tah. Ku salaki ditingali we kieu. Dikomolotot ku kuntilanak. Naos anyar papangi bapak siada anger kieu. Maka eta teh bu nganyerikeun hate salaki sakali nganyerikeun hate salaki bakal dilaknat ku Allah ku malaikat. Aduh aing rada cocok bikin laki ya. Duh mangkali geus peuting euy. Kaburu bersambung atau nu kadua bo ieu kuping salaki dibelaan cenah we depan kuring mah laki mata kuring mah amat ka laki teh kitu da kuring mah teresep ka laki. Hiji nalika ditetep kudu janten caroge maka ibu kudu malik netep kalayan tetepan anu ngange senyum. Mararaina kudu bari marah mai gitu tuh nyawa duitan makmum heuke heula atuh. Nu kadua lamun ibu hoyong ngalaksanakeun sunah Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentah Kangjeng Nabi maka ibu lamun dipiwarang ku caroge entong nolak meskipun miwarang nongeng kudu nongeng. Heuke heula ieu Kang pan kudu dijelaskeun meureun nya. Da ieu teh wajib. Naon sababna titah nongeng kalanang-kalanang. Kan eta teh dosa. Teu adil artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak profesional, proporsional lah gitu. Cek bahasa gaul mah. Ngeus kan? Cek caroge ibu TK ibu. Mama cobi atuh pangyanakeun cai kopi. Pan boga cokor. Itu kan nitah pan keur nyeusuh ieu teh. Ngobehan budak. Pan ieu teh budak teh gering nu hiji ololeho nu kadua nongtot bool. Mangka bu ibu dosa dilaknat ku malaikat ku sabab nolak parentah nu jadi salah. Hiji nalika ditetep kudu jali salaki kudu senyum praktekeun ta isukan tah ti ayeuna mana salakina tingali serial. Nu kadua lamun diparentah kudu janten caroge kudu nur sok sanajan cap
sok sanajan kore kudu nur lamun teu nurut teh dilaknat ku malaikat ku Allah Subhanahu wa taala bakal dibenduan. Balik tolab ayeuna jam 11:30 jam 12 jam 11:30 nepi ka imah salakina kokocombokan wudu ngalacai wudu salat sunat tahajud geus salat sunat tahajud salakina asup ka kamar pas ditingali pamajikanana gesar dihudang-hudang ku salakina mah hayu atuh kurang ngalaksanakeun pasunatan cek ibu tunuh nyeri cangkeng lah geus isukan deui mangka deui tupikeun mangka ibu yakin dina detik eta ibu dilaknat ku malaikat tapi ka subuh para dilaknat ibu sarekna aya dina kalayaan bendung dibenduan ku Allah jeung ku malaikat. Lain yes-yesan emang bener ya bener teh kan make henteu pat bo ibu teh dibeli ku salaki teh ya Allah ya Rabbi dua anya dua nu katilu ibu ka mana-mana kedah widi kacaroge sok sanajan rek tolabul ilmi anger kudu menta izin kanu jadi salaki lamun teu menta izin anger meskipun tolabul ilmi dengan ilmu ngamingu sholawatan anger sholawatan ngamingu jeung tolabul ilmi teu jadi ibadah kalahkeun jadi laknat ku sabab teu bebeja kanu jadi salaki nah cok lakinya memang atuh ke pan hiji-hiji heula ya Allah ya Rabbi ku ngeunas ai eta panon teh kaluar molotot ka kuring aduh ai hiji ibu kedah widi kacaroge dua ibu kudu ngalaksanakeun parentah caroge katilu ibu kudu netep caroge dina kaayaan set lamun ibu hoyong kenging syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.